Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi ngawitan abdi ngaos kana kitab Sapinatun Najah kalawan nyebaca dengan Allah. Sifat Allah ar-Rahmani anu mapar nikmat ageung di dunia sareng di akhirat. Sifat Allah ar-Rahimi anu mapar nikmat alit di akhirat tungkul. Alhamdulillah ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah Rabbil alamina anu mangeranan sadaya alam. Wabihi sareng eta tetep ka Gusti Allah hungkul nasta'inu ari nyuhunkeun pitulung urang sadaya ala umuri dunia kana pirang-pirang perkara dunia wadini sareng perkara agama. Wasolla sareng eta muga-muga maparin rahmat saha Allah Gusti Allah wasallama sareng muga-muga maparin kasalamatan Gusti Allah ala sayyidina kadunungan urang sadaya Muhammadin nyatana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatimun nabiyina anu jadi panutup sadaya nabi wa alihi sareng ka keluargana Kangjeng Nabi wasobi sareng ka para sahabatna Kangjeng Nabi ajmaina tegasna kasadayana wala haula sareng henteu aya daya upaya wala quwata sareng henteu aya kakuatan illa billahi angin kalawan pitulung Allah al-aliyyi anu maha luhur Gusti Allah al-azimi tur anu maha agung Gusti Allah. Paslun ari ieu eta hiji pasal. Paslan bisa dibaca paslan takdirna ra'aitu paslan maca kuring atawa ra'aitu ningali kuring paslan kana ieu pasal. Arkanul islami ari pirang-pirang rukun Islam khamsatun eta aya 5 syahadatun tegasna kahiji nyaksian an kana saanya-anyana tingkah jeung kalakuan la ilaha henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan illallahu angin Gusti Allah wa anna Muhammadan jeung yen saestuna Kangjeng Nabi Muhammad teh Rasulullahi eta utusan Allah wa iqamus sholati jeung kaduana ngadegeun salat. Jadi nu kahijina syahadat nu kaduana salat tas beres syahadat lanjut ka salat wa itau zakati jeung katiluna ngaluarkeun zakat wa saumu ramadona jeung kaopatna puasa dina bulan Ramadan wa hijjul baiti jeung kalimana munggah haji ka Baitullah man ka jalma istatoa anu kawasa ieu si jalma ilaihi ka Baitullah naonana sabilan di jalana. Paslun ari eta hiji pasal arkanul imani ari pirang-pirang rukun iman sitatun eta aya genep. Antumina tegasna kahiji kudu ngimankeun anjeun billahi ka Gusti Allah wa malaikatihi jeung kaduana iman ka para malaikatna Allah artina iman teh percaya wa kutubihi jeung katiluna percaya kana pirang-pirang kitabna Allah. Kitab Allah teh aya 5 aya 4 Al-Qur'an Jabur Taurat sareng Injil wa rusulihi sareng percaya ka pirang-pirang utusan Allah atawa rasulna Allah wa bil yaumil akhiri sareng percaya kana poe akhir wa bil qadari sareng percaya kana papasten khairihi tegasna alusna papasten wa syarhi sareng gorengna papasten minallahi taala eta sadayana ti Gusti Allah taala. Paslun ari eta hiji pasal wa makna la ilaha illallahu jeung ari maknana lapad la ilaha illallah la ma'buda eta henteu aya di pangeran anu wajib diibadahan bihaqqin kalawan sabenerna pil wujudi dina ayana illallahu angin Gusti Allah gitu. Lanjut paslan paslin takdiruhu qara'tu bipaslin qara'tu maca kuring bipaslin kana ieu pasal. Alamatul bulugi ari pirang-pirang ciri baleg salasun eta aya 3 tamamu khamsa asarota syanatan kahijina sampurna umur 15 tahun bizakari di lalaki wal unsa jeung di awewe wal ikhtilamu jeung kaduana ngimpi jima bizakari di lalaki wal unsa jeung di awewe litis insinina karena umur 8 tahun wal haidu sareng katiluna haid fil unsa di awewe hungkul litis insinina karena umur 8 tahun cirina baleg teh aya 3 nu kahiji sampurna umur 15 tahun nek di awewe nek di lalaki anu kaduana mimpi jima nek di awewe atawa di lalaki anu katiluna nyaeta haid di awewe hungkul karena umur 8 tahun pang setik-setik nah itu umur 8 tahun haid.
Paslun surutu ijzail hajari halaman 17. Wallahu a'lam bishawab.